Assalamualaikum sampurasun pamirsa wilujeng patepang deui sareng abdi Nasyajuana Lianti. Dina dinten ieu simkuring bade ngadugikeun warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapungkur ieu. Warta anu ayeuna asalna tina beus rombongan siswa SMK Lingga Kencana kacilakaan di Subang, Jawa Barat malam Sabtu 11 Mei 2024. Kacilakaan ieu lumangsung nalika rombongan 112 siswa jeung 28 guru sakola ti Depok ngayakeun perpisahan kelas 12 di Bandung dina 10 nepi ka 11 Mei. Kronologi kecelakaan bus dimimitan nalika bus Transputra Fajar nu nomor plat AD 7524 OG berangkat di Bandung balik ka Depok ngaliwatan Subang poe Sabtu. Kacilakaan lumangsung nalika bus nuju jalan raya di Jalan Raya Kampung Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bus ngadak-ngadak noyuk bari turun di jalan nu handap tur nabrak motor di jalur sebaliknya. Bus tuluy ngaguling-guling ku ban kenca di luhur. Kajadian hanjangkal ieu lumangsung jam 18.45 WIB. Jumlahna aya 11 orang maot kalebet 10 murid sareng hiji guru. Sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayaneun pamirsa sadayana. Abdi Nasyajuana Lianti wilujeng patepang deui hatur nuhun sadayana.